Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di payunan HP sewang-sewangan di mana wae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng kajen pisah manan serah bagian ka-13. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Satu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka pamirsa anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Sok sanajan barijeng dina perjalanan sakitu raripuhna oge awahing ku dikeureuh kalawan paratuh kana kawajiban teu burung tepi kanu dijugjog nyata ka daerah pingit Jogja anu akhirna anggota ngarasa bunga taya papadana bisa tarapi kalawan aya dina kasalametan. Tapi ngarasa barungahna tengan saukur mimingguan da puguh keur ngalakonan tugas perjuangan anu teu bisa embung, teu bisa nyebutkeun hoream mangsana kudu indit teh indit bae geus teu bisa kumaha kulantaran pokok kahiji kuat sumpah jeung janji sebagai pejuang pikeun ngabela nusa rejeung bangsa sorangan. Nitis wanci ninggang mangsa anjog kana tanggal 7 April tahun 1848 di antarana tilu jalma tayalihan Sersan Sutawijaya, Sersan Hardi jeung Kopral Uyeh ku komandan ditugaskeun pikeun nyelidiki kaayaan daerah Bodeh Randu Latung Cepu anu pernahna eta tempat teh di hiji leuweung jati anu jauh ka dieu. Di stasiun Randu Blatung ge jauh deui kurang leuwih aya kana 10 kilometerna. Dikersakeun ku lindunganna Pangeran Tilu Pahlawan teu burung tepi kanu dijugjug kalawan aya dina kasalametan anu akhirna ngadon ngararep di hiji kampung anu kabeneran pendudukna araya keneh. Dina hiji waktu kira-kira bada asar Sersan Sutawijaya jeung pada baturna ngadon ngawarangkong jeung anu boga imah. Pak cek nu boga imah katelah Mas Saidin. Bapak niki sebagai tentara Republik Oposi gawene. Oh, Mas Saidin, boten terang gawene tentara Republik, cek Sersan Sutawijaya Malik nanya. Enggih Pak, kulo boten terang gawene, sebab kulo nembe terang TNI. Tentara Republik niku gawene nombela maring rakyat-rakyat supaya ora dijajah maring landi, sebab wong landi sangat kejemne akeh wong Sunda karo Jawi pada dipateni. Hede dipateni, cek Mas Saidin maningah hulang ngadenge beja kitu ti Sersan Sutawijaya teh. Sampuniku Mas Saidin nanya deui. Nah, sampuniku kula sebagai pejuang yang diarane tentara Republik saupaminaken ketemu karo wong landi terus saling tembak nganggo senjata niki tembal Sersan Sutawijaya beri nembongkeun pistol Pikres Jepang tina jero kamejana dikaluarkeun. Jadi saupaminaken wong ditembak karo senjata niku bisa mati. Inggih Mas Saidin, sampuniku kula arep tanya karo Mas Saidin. Monggo Pak,
ngulur Mas Saidin bari unggut-unggutan. Maring dusun niki sampun ono landi opo ora? Loh, maring dusun niki boten wonten landi Pak. Selami kula ono maring dusun terang landi. Kaya opo sih rupane landi iku? Oh, janten Mas Saidin niki bonten terang rupane landi. Cuk Sersan Sutawijaya beri panon ngarindat ka Sersan Hardi jeung ka Kopral Uyeh anu netelakeun eta jalma teh ncanyahun pisan di rupana Belanda kalawan bener-bener eta daerah can katincak pisan ku pihak musuh. Kula boten terang Pak, uler Mas Saidin. Ya ampun, saupami Mas Saidin boten terang landi mah. Namung kula arep beri penerangan selajeng nek penerangan kula iki karo Mas Saidin disebarkan maring rakyat-rakyat saking dusun iki. Saupaminaken ono landi enggal-enggal pada Melayu lajeng tentara Republik beri kabar. Monggo nyuwun Pak. Selajeng nek kula karo iki saderek arep wangsul maning asrama di Jogja. Sampun niku kula jaluk doa supaya kita selamat. Janten, Bapak niki arep wangsul maning. Nggih Mas Saidin, uler Sersan Sutawijaya bari meresan papakeanana diasup-asupkeun kana ransel. Monggo Pak, sami-sami podo selamat bae. Uler Mas Saidin bari ngajajabkeun tilu pahlawan anu maksudna dek balik deui ka asrama kulantaran tugasna geus beres kalawan aya dina kasalametan. Ah, benernya daerah Bodeh mah taksiran encan pisan kasabaku Belanda merenya tak. Da eta bae Mas Saidin nyaritakeun salila aya di kampung eta can pernah nyaho kana rupa-rupana acan. Uler Sutawijaya. Tapi sok sanajan kitu ge ari soal pencurigaan mah urang teh kudu lantaran sahanu nyaho diri manehna api-api. Lain kudu kira-kira ku Suta nah moal diperintahkeun deui kitu urang pikeun menyelidik daerah anu sajena. Teuing atuh, uler Sersan Sutawijaya. Saja jalan teh anggur guntreng ngawarangkong tambah keung di jalan anu teu kanyahoan. Perjalanan maranehna geus jarawona karasa malah geus anjog deui ka hiji kampung anu pernah meh deukeut ka Leuweung Jati. Dik, urang ngadarab di dieu bae nya. Penting ieu mah kulantaran geus leuleus jeung poe geus burit kieu. Nah atuh uler Sersan Hardi meh bareng nyebutkeun ahana teh jeung Kopral Uyeh. Tidinya mah surog bae ka hiji imah bari nyebutkeun punten anu kabeneran nu boga imahna teh hiji aki-aki bangsa Sunda asli geus kolotna keran. Punten kulan, cek Sersan Sutawijaya mani lambatna keur nyebutkeun puntenna teh. Punten kulan, cek Sersan Sutawijaya mani lambatna keur nyebutkeun puntenna teh. Mangga tamu ti mana teh tembal ti jero. Abdi mah bade wangsul ka Jogja nu mawi kaburitan bade ngadon ngiring ngadarab sawengi ieu mah manawi kawidian ku Abah. Kadenge salah eta aki-aki babatukan bari norojol kaluar. Har geuning tamu tebih tate yaap ka jero atuh ujang. Mangga Abah, uler Sersan Hardi bari kalacat unggah. Geus kitu gek dariuk di tengah imah dina samak salancar. Numawi abdi teh Abah bade ngarerepot ka Abah. Goreh abdi kaburitan bade sejang ngiri ngaradab sawengi ieu mah. Nyaeta puguh abdi teh wangsul ngalakukeun tugas Abah. Cik Sersan Hardi bari sila mani mendeko. Uyeh ujug-ujug cekekek seri dumeh ngadange aki-aki nyebutkeun. Jadi ujang teh anu disebut Santara teh kitu. Uyeh ujug-ujug cekekek seri dumeh ngadange aki-aki nyebutkeun Santara ka manehna. Sumohon aki tentara teh abdi teh lain soldadu Belanda nya. Sanes bah pira koya soldadu Belanda harideung kieu. Tembal Sersan Sutawijaya bari mesem. Oh gebae ari daraek ngagaluler dina palupuh onaman. Da Abah mah teu boga kasur.
bujang-bujang kasur ketang dalah anggel ge ngan hiji-hijina galatak geletek ja bagus lepet maklum hirup aki-aki nu gelis eueuh nu ngurus. Dupi bojo abah ka mana uyah pipilueun nanya bari diukna rada ngised ka hareup reket pantona ditutupkeun ku lantaran geus burit ari katambah-tambah angin ngahiliwir karasa tiris. Nyaeta ujang ari kudu dibejer beaskeun mah ku abah. Si ma teh geus miholaan ninggalkeun abah nyaeta maot. Ari maotna teh nyata teh abae kutina jalan ririweuhan zaman kiwari panginten ku ujang ge kauninga. Mana teh baheula katembak ku soldadu Belanda nepi kamisan harita keneh waktu abah deuk pokasi ka daerah Cincin. Ari katambah-tambah abah boga anak lalaki wungkul tilu teh areuweuh saurang-urang acan. Duka tareken santara duka ngadon lunta ka daerah Batur. Atuh ayeuna teh kari abah bae gulak giluk sorangan. Estu hirup nyatang pinang teh lain bobohongan. Sigana lamun diparengkeun pondok umur teh mah hanteu digalusur ku bangsa satoleuweung. Ceuk eta aki-aki nyaritana kitu teh katingali cimatana nyalangkrung siga nu nalangsa ngadadarkeun kaayaanana. Samalah keur Sersan Hardi ge make kabawakeun milu cari nakdak ras ka bapana sorangan anu geus korban ku akibat dibinasa ku pihak musuh. Jabana ti kitu teu pupuguh nu jadi indungna make kapi beungeut kokolebatan asa nampe di hareupeunana. Nepi ka akhirna Sersan Hardi geus poho di kaera ngadon semugruk hujan cimata. Kunaon ujang make ceurik? Tanya aki-aki bari ngareret ka Sersan Hardi anu keur nyusutan cimatana ku sapu tangan. Nu matak abah ku ayana abah sasauran kitu teh mungguh pikeun batin abdi ngarasa ngalaket teh ras kanu janten bapa nya kitu pisan sapertos bojo abah ditembak ku Belanda. Anu salajengna pun biang mah dugi ka kiwari parantos kirang langkung bade 2 tahun ayeuna tetepang. Duka di mana ayana? Karunya teuing sakituna deui keun entong dipake leutik hate pasrahkeun bae kanu kawasa. Da angging anjeunna anu ngaraksa ngajaring siang wengi ge. Teh ku abah didaroakeun khususna ka ujang tiluan. Atuh kumna mah kasadayana nu berjuang sing aya dina kasalametan aya dina lindungan Rabbul Alamin. Masing jaruju resangkan aya koreheun keur anak incu ujang engke di akhir ngan mihapekeun di mana jaga geus panggih kabagjaan kasenangan ulah rek nyieun peta pindah pilempangan cek basa aki-aki teh mah anu haratina rasa maneh aya dina kamanggungan poho kanu di sisi digigir pepujoh masing aringat hirup urang di dunia ieu teh moal nepi ka ratusan taun dalah keur abah oge can bisa nangtukeun. Ayeuna abah masih keneh dipaparinan nyarita ngagorolang tapi biheung engke mah anu baris kasing hareupan ku abah. Geus kitu mah jep saurang oge teu aya nu ngaluarkeun caritaan naon-naon sakurumeng-hap napas jeung pating kariceupna panon kasorotan ku lampu cempor nyayan dina luhur ember geus eueuh sokoan. Cing abah kumaha kinten-kintena perjuangan abdi anu nuju di payunan teh baris aya dina kamuliaan atanapi kumaha abdi hoyong tumaros ka sepuh sajabina ti kitu teh kanggo abdi sarerencangan bade sakantenan bae nyuhunkeun bakal kanggo dina milampah perjuangan anu hartosna supados aya dina kasalamatan sok aya paripaosna ari sepuh mah legok tapak genteng kadek sanaos ngajentul siga tunggul ngajoprak siga catangge teu sapertos anu aranom. Cek Sersan Sutawijaya ngamimitian nyarita anu satuluyna meredih hiji barang anu baris kasalametan. Eta aki-aki teh ujug-ujug seri bae meuni siga nu ngeunah nakar. Ari ujang sagala rupa teh ngareken pisan ka jalma nu luhur ilmu leber wawanen bae kakolot teh
Bisa naon Abah syariat waruga siga kieu. Bujeng-bujeng ilmu panemu jampe pamake dalah kecap bismillah oge ka Abah mah kakaranya ho kamari sore. Abah mah soal jampe kasalametan tong helok-heloknya nyuhunkeun bae kanu kawasa kanu ngayuga berang penting diri urang. Laras ari kitu teh nama Abah mung eta bae abdi sok emot kana kasauran sepuh sagala rupihal anging nu kawasa anu nangtoskeunana mah namung sanaos kitu perkawis jalan itu jalan ieu tetep kedah disareatan kedah ditarekahan ku jalan rupi-rupihal nya ari kitu onaman kekeuh jeung kekeuh barang penta ka Abah ngan omat di mana geus aya karasana atawa aya kanyataanana ulah deuk dipake adigung adiguna reus ku pangabisa ulah rasa maneh ieu aing keur aya dina kaagungan kudu ingat kana alam anu baris disorang ku anak incu urang jaga kieu bae aya namanya tah ieu lamak parake ku aranjeun hiji sewang beberkeun kana cangkeng di mana deuk indit-inditan kudu maca heula syahadat 7 kali atuh kaditu nama naon bae sabisana urang pokok kahiji urang nadeda kanu kawasa kaduana sambat nu jadi indung bapa urang penta karamat jeung syafaatna atuh katilu ka Abah dupi kakasih Abah teh saha Sersan Hardi rada nalengteng ngaran Abah mah anu katelah teh nyeta Abah Gandaraksa tah kitu bae nya amanati Abah ngan omat sakali deui mihapekeun sing kuat nahan gogoda jabana ti kitu batan ku Abah diterangkeun dina waktu-waktu ieu aranjeun baris pinanggih jeung hiji soal pikarowaseun ngan moal nepi ka jadi naon-naon insyaallah ku Abah didoakeun borang peuting ceuk eta aki-aki anu katelah Bah Gandaraksa mere pepeling katiluan anu teu sakumaha lila sabada nyarita kitu kadenge sora hayam raung kongkorongok anu geus teu kanyahoan nyerelekna waktu nyaho-nyaho geus dur bedug subuh deui kadenge hawar-hawar duka di mana ayana ku ayana waktu geus rek nincak waktu berang harita keneh sabada bedug subuh tilu pahlawan paramitan ka Bah Gandaraksa anu maksudna deuk barali ka tempat tadi sajajalan Sersan Sutawijaya jeung baturna anu duaan meuni galecok ngawarangkong anu ceuk pikirna tamba tiiseun dina waktu tilu pahlawan pating alak seruk lempang mapai-mapai anu barala teu kanyahoan ujug-ujug bebet baya surat tembakan ti luhur pasir. Hardi kalebak ceuk Sersan Sutawijaya ngakurowok bari ngagulitikeun maneh kalebak bareng jeung baturna korejat Hardi hudang deui tuluy steling bisi aya nu nembak terus ngudag. Awas uyeh bade ka beulah wetan maneh Hardi ka beulah kulon keun dewek ti dieu eta kira-kirana perlu loba cukup ular Hardi jeung uyeh bari terus ngarayap masing-masing tujuan tar 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 Hardi tembak ti dinya ceuk Sersan Sutawijaya ya tar 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 tembakan Hardi disambung ku tembakan si uyeh belah wetan nyentangkeun seten gana dereded 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 tar 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 uyeh awas tar oh sia hiji beunang euy tar tar tek dung tar dedet terus naik ka tonggoh yeh Sersan Hardi ngaharewos kesit uyeh ngarayap ku kurbutan naik ka tonggoh geus teu mikirkeun kana pelor pating sarieng waktu uyeh naik Sersan Sutawijaya nyieun siasat lumpat ka beulah ti wetan kana urut uyeh tidinya nembak ku pistol ka beulah kulon tar 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 musuh malik ngudag ke belah wetan kulitik Sersan Sutawijaya gugulitikan ngagulitikeun maneh kalebak ditemaku tembakan stand gun di Sersan Hardi belah kulon tar
tar tar tar tar. Kulitik Sersan Hardi ngakulitik ke belah kaler nyalopa dina seselah batu sisi gawir. Musuh malik nembak ke belah kulon ku Bren. Deredet, 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 tar. Sersan Sutawijaya males ku tembakan stand gunna dibuntang banting kaditu kadieu nepi ka musuh akhirna ngarasa panik anu ceuk pamikirna boga rasa dikepung padahal sakadar yang harapan TNI ngan tiluan. Ku ayana kitu musuh naik ka tonggoh anu maksudna dek ngahantem ti luhur tapi di tonggoh geus nyampak Bren ngadangoh anu keur dicekal ku Uyeh menang ngarebut ti pihak musuh anu korban. Barang musuh naik ka tonggoh dipapag ku Bren ti luhur manin naragtag tar tar. Musuh pating carungkol ting kulutuk kalebak anu salamet kurang lebih 8 jelema ditinggalikeunana teh mun teu sidikna notog-notogkeun maneh anu maksudna deuk malundur. Waktu musuh anu saralamet tuturubun kalebak rikat Sersan Sutawijaya naik ka tonggoh bari ngalaan granat tina cangkengna anu geus teu diengkekeun deui. Musuh keur aya di lebak teh ditempah ku granat menang 2 kali. Blong blong. Jab tembakan ti pihak musuh teu kadenge deui. Ngadak-ngadak kaayaan petempatan jadi simpe teu beda 3 angka tincak. Simpe combrek teu aya sora naon-naon. Hade Guru Sersan Sutawijaya bari jeung duncat ka belah wetan nyamperkeun ka Sersan Hardi anu masih keneh seteling. Beres euy. Malodar kawas nama kabeh. Boro-boro urang nyaring ka teh dieu. Bisi batuna ngudag. Bejaan si Uyeh. Yeh. Cuk Sersan Hardi bari ngagupayan. Uyeh unggek tuluy tuturubun turun deui ka lebak nyamperkeun ka Sersan Hardi. Kumaha? Tanya Uyeh ngaharewas. Ayo boro-boro urang nyingkah ti dieu bisi musuh araya keneh. Hari itu Bren kumaha candak entong. Kan bae tong dibawa lain teu butuh ari geus kayaan urang anu sakiripuhna. Leuheung meus. Lamun perjalanan lancar teu aya naon-naon. Ulur Sersan Sutawijaya bari ngareret ka belah wetan katingali Batara Surya geus bray-brayan anu moal lila deui oge pasti berang. Tidinya mah tilu pahlawan ngarayap taliarap mapai-mapai wahangan kulantaran sieun masih keneh musuh araya didinya. Kira menang 200 meter taliarapna telila drai berang anu kabeneran anjog ka hiji patempatan rada aman. Tidinya kakara bisa lalempang secara biasa jalan kukurubutan kanu bangsa barala. Alhamdulillah salamet geuning euy. Benar mani teu mencongnya carita anana ti Baganda Raksa teh. Yen urang baris manggih bahaya. Geus kitu bae meureun ta. Ku karuhun-karuhun teh dilenggokeun. Yen urang kudu nyimpang heula ka dinya. Ongkohanan kata. Geus kitu bae masih ditangtayungan ku pangeran tembal Sersan Hardi. Sajeroning lalempang teh teu weleh peting gerendeng ngawarangkong tayareureuna. Tapi sok sanajan ngawarangkong oge mungguh beteung mah geus kukurubukan ngarasa lapar kawan tuti sajungna indit ti daerah Bodes estu teu kararaban sangu saremeh-remeh acan. Beteung tilu pahlawan manik karentel lempang laleuleus anu karasana sirah asa lanjung sajabana can manggih dahareun teh katimpah sapeting jeput teu sarare pisan. Tak cek Sersan Hardi sorana mani harosos kelanan deureuh heula bae sakedeung mah euy. Tur saya leuleus bae atuh deuk deureuh heula mah dan nya kitu saya oge lain ngalelewe ongkohanan geus deukeut ieu ayeuna mah ka asrama. Paling-paling oge aya kana 5 km deui mah. Ulur Sersan Sutawijaya bari gek diuk dina luhur batu ngararasakeun naik awak. Kitu deui Sersan Hardi ge geus nyang saya tonggongna nyarande kana tangkal jeruk sisi kebon anu mana eta kebon teh kabeneran eueuh pepelakan naon-naon sakadar pinuh ku jukut sakitu ngajejembrunga paselang jeung tangkal eurih. Ningal kaayaan Uyeh dina waktu harita asa leuwih ripuh batanan duaan ngadondang kuban dina kuta bari leungeun sabelah dipake ngaganjel beteungna.
anu ku taksiran ngerasa seueuh hayang barang dahar. Lain kitu tak, ari batur nu berjuang sarua kitu model urang kieu sangsarana atawa leuwih ripuh ti urang. Nyari nu kasebut berjuang mah pasti sarua, kadangkala aya nu leuwih boa ti urang sangsarana. Ular Sersan Sutawijaya bari panona ngareret ka uyah nu keur ngadaplok nang kuban kalawan teu empes-empes sakadar panon kucap kicep kesang tina tarangna mani remes. Sajeroning panon Sersan Sutawijaya netep ka uyah teh teu pupuguh jug-ujug cari nakdak ngarasa watir ningali babaturan anu sakitu siga ripuhna iga norelak beungeut meuni kanyos teu beda ti jalma hudang gering. Yeh, cik Sersan Sutawijaya bari nyusutan cipanon ku tungtung lengan baju. Lapar maneh teh? Tari lapar mah pak, mung perih beuteung. Ular uyeh bari cengkat hudang. Kituna teh make jeung sungar sengir taksiranahan murilitna pejit. Ngadenge caritaan uyeh kitu Sersan Sutawijaya mesem bari ngareret ka Sersan Hardi. Anu akhirna mah ngarasa seuri deui. Padahal keur dirina oge nya kitu pada perih beuteung. Keun bae wayahna ye, dalah saya oge sarua pada perih beuteung. Ulah dipake aral subaha, keun itung-itung tirakat. Hayang nyaho nepi ka mana perjuangan urang anu sakieu ripuhna teh. Cik Sersan Hardi bari ditungtungan ngarahuh narik napas. Dik, geus beurang geuning ieu teh. Hayu urang ngeureuyeuh deui, mengpeung can panas pisan. Kagok capek, kereureureuh di ditu sakalian. Hayu, ular Sersan Hardi bari cengkat nangtung. Ripuh-ripuh oge uyeh maksakeun hudang kitu ge meuni meh-mehan harese. Deuk nangtungna teh awahing ku tuur asa nyorocod. Kapaksa teu kuat oge ngeureuyeuh arindit deui maksudna deuk barali ka asrama anu teu kungsi sajam geus nerepi ka kota Jogja. Samalah suhunan asrama oge geus katingali. Aduh, kumaha saralamet euy? Komandan Kompi naros beri ti buburanjat muru kanu kakara datang. Berakah pak, mung di hiji tempat bae kinten-kinten bedog subuh. Hampir-hampiran abdi tiluan korban. Ku ayana penyerangan ti pihak musuh. Ular Sersan Sutawijaya beri nyusutan kesang tina tarangna. Syukur atuh, ari saralamet mah. Kumaha ari di daerah Bodeh, masih kene aman? Upami leresan daerah Bodeh mah berakah teh acan katinca ku musuh. Samalih rakyat-rakyat teh dinya sasauran ka abdi mah teh acan terang-terangan acan kana rupina Belanda. Teteh ari kitu mah can pernah pisan ka sorang ku musuh. Geus jeung bae ka ditu urang ngaraso heula. Geus kitu mah Sersan Sutawijaya jeung Sersan Hardi arunggah ka asrama samalah keur uyeh mah ti sajolna oge geus ngeureles anu ku taksiran gura giro ka dapur umum menta dahareun. Sabadana ngalakukeun tugas menyelidiki kaayaan daerah Bodeh pikeun jalma nu tilu ngerasa senang oge ku ayana dina waktu harita teu kurang duit, teu kurang dahareun kawantu aya di asrama. Geus puguheun uyeh mah unggal sore teh arang langka aya di asrama ngadaon ngancolong ulin ka kota babarengan jeung sobatna anu katelah Bang Ehon. Teu beda ti kuda leupas tina gedogan saban poe gawe ngan iji gimrang teu kaur boga duit. Dina hiji waktu pas sore kira-kira pukul 6:30 anu keur meujeuhna hadep poena anggota-anggota pada ribut ku ayana mareunang bagian rokok jeung piring 2 sewang. On, cek uyeh ka baturna katelah Bang Ehon keur ngalange dina Bang Barung. Geus nyokot bagian rokok jeung piring 2 sewang euy. Tadi saya mah meme batur ge saya heula. Benernya menikah sitna karadi kana bagian mah. Atuh dari puh tinggal numpat mah euy. Lapor mata klang layeun zaman keur kieu mah kudu pada rikat uler Bang Ehon. Ari eta duit 250 sewang. Jong obat-obatan Bang Sapel geus narima maneh? Tanya uyeh meunina lengteng nakar. Encan eta mah. Uler Bang Ehon meuni olohok. Nah, tuh lain gara dicokot ke komandan seksina eueuh. Bang Ehon dagdeg-dog indit ke tempat komandan seksi anu maksudna deuk nyokot duit. Teu sakumaha lila geus balik deui bari hehewatan siga nu bunga dumeh boga duit 250 perak. Yeh. Uy, ular uyeh norojol ti kamar.
Aya naon hon? Duit maneh aya keneh. Nah kitu uyeh mencerong kana beungeut Bang Ehon. Lamun aya keneh urang arulin yuk ka warung gudag Mas Sarwiah. Ayo daya keneh 200 deui ular uyeh. Maneh haripet diajakan mayor kana gudag teh anu harita keneh rap di kameja. Geus kitu kenceling arindit duaan pating garedig samalah ditanya ku Sersan Hardige ngan saukur nyebutkeun deu kadinya bari ngabeng beos. Di parapatan pasang rok jeung Sersan Sutawijaya anu tas ti komandan kompi. "Deu kamarana euy?" tanya Sersan Sutawijaya. "Bade kadinya Pak, ka Mas Sarwiah hoyong gudag." "Tong sok ngahambur-hambur duit, ari segala rupa teh, rasa maneh aya. Keun atuh, keur bakal isuk pageto." "Enjing mah kumaha enjing deui bae Pak, kanggo naon gaduh artos diantep bae mah, da moal anakan, peperieun ari keur teu aya." Tembal uyeh nyaritana kitu teh bari ngaleos pating garedig duaan. "Paduli teuing ah," ceuk Sersan Sutawijaya bari manehna oge ngaleos balik ka asrama. Lincah kana pukul 6:04 uyeh jeung Bang Ehon geus baralik ka asrama anu harita kabeneran anggota-anggota ngagarimbung di buruan anu maksudna deuk arapel. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.